Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajala carios jawara di Gunung Halimun atanapi si pedog rompangnya. I dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satya manco kandongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin dilancarkeun sagala rupinanya tong ila pirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganuhunkeun kana parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita jawara ti Gunung Halimun si bedog rompang sok kaparayun sadayana. Nyi Ati jeung indungna laju we marulang balik ka lemurna. Indungna Nyi Ati teh mani ngemplong hatena asa lega dunya teh. Hatena asa teteg pikiranna tenang. Anakna kiwari mah geus salamet katimu kalawan teu kudu kieu. Beda deui jeung kayaan dua anggota gorombolan anu baralik ti dina kayaan Hanjeleu. Batar Sim jeung si Jotang. Hatena sumpeg lantaran usahana teh geus gagal. Pangna turun gunung teh kapan duana teh menang pancen di atasanana. Pikeun babadog rampog ka pasar Cibabar. Eta cenah butuh jang keperluan saira di leuweung. Kaya-kayaning gula, kopi, bumbu jeung bako. Tapi eta maksudna teh teu laksana ari kituna mah lantaran di pasar teh dijagaan ku tentara. Lian dieta Bahtar Sim oge kala menang wiwirang bet eleh jajaten ku jalma anu ngaran Sabda anu satadina mah rek diwarah we lantaran cenah eta urang lembur anu ngaran Sabda teh wani ngajajaleh ngahina ka gorombolan tapi geningan cenah negara cadas lantaran eta jajak anu ngaran Sabda teh wawasena atau pangabisan teh lain bantrak-bantrakeun. Sedengkeun ari si Jotang oge sarua we Hanjeluna teh. Si Jotang malian digagal teu bisa babadog rampok di pasar teh. Si Jotang ngaranapan gagal ngahontal ka hayangna. Nu satadina mah geus bunga bakal laksana jajab kasuka jeung Wanoja geulis ngan anjakal cenah aya nu ngahalangan. Si Wanoja teh ditulungan ku jajaka anu ngaran Sabda. Basa duanana teh geus tarapi we ka pamukiman eta gorombolan. Laju we laporan ka atasanana dibejakeun lamun usahana teh gagal lantaran di pasar teh cenah dijagaan ku tentara. Jaduk eta gorombolan anu ngaran Sileu Nyai teh atawa Wiguna manehna ge sarua Hanjeluna teu sangka cenah lamun pasar teh dijagaan ku tentara. Janten kitu Pak. Sanes teu dijalankeun pancen teh namung di pasar teh dijagaan ku tentara seun. Alah, anjakal pugoge. Lamun kitu mah eta tentara teh sarua jeung nangtang ka urang euy. Sumon urang mah laluas eta tentara teh kada saenggana dibuburak atawa diserang we tuman da kitu Pak. Ke euy, nah bener si Jotang maneh ge gagal lantaran di pasar teh aya tentara. Cek Sileu Nyai tumanya kasih Jotang kiwari mah kawas nu masih keneh cangcaya kana laporan Bahtar Sim. Pok atuh si Jotang teh gancang nembalan ajrihna kerehan teu wani neuteup. Semon haras di pasar teh dijagi ku tentara malihan basane saurang dua urang. Aya panginten genep urang mah rupina nuju patroli margi urang teh sering ngaganggu ka lemur-lemur. Tema si Jotang panjang lebar ngan bae ari perkara kawon ku Sabda mah hanteu dibejakeun. Pon kitu deui keunaan manehanana anu geus gagal hari-hari ngagadabah kahormatan Wanoja urang lembur sieun dibenduan ku atasanana. Sileu Nyai muterkeun paneutepna ka sakabeh anak buahna.
dipelong we saurang-saurang. Kabeh ge eueun wani lila bentrok maneh teu patuh ngeluk tungkul. Sileu nyai najan umurna masih keneh ngora tapi pada mika serap, pada mika sieun. Ari kitu nama sileu nyai teh kapan minangka jadugna anu tingkat pangabisana teh pangonjoyna di antara anggota gerombolan anu aya di eta leuweung. Ahli dina strategi perang, pokona pangmaherna we dinamatakeun bedil. Pun kitu di wawasana teh lain bantrak-bantrakeun da eta we atuh. Lian ti jago kana ilmu silat, awakna ge wadalhan teu teurak ku pakarang atawa teu teurak ditembak. Sabada neuteup ka sakabehana kebuana. Teu lila eta sileu nyai teh kadenge cacarita deui. Urang kudu sagancangna turun gunung euy. Tentara anu aya di pasar Cibabar teh kudu diwarah. Urang serang ngan bae ulah langsung ditalagakeun. Eta tentara teh sina asup heula kana perangkap urang. Punten, Pak. Nah, kumaha magazat Bapak teh manggawe jelas-jelaskeun anu langkung jentret. Terus terang jisim abdi mah tacan ngartosieun. Nah, bade kumaha eta teh? Jadi kieu ye Batasim. Jeung didengekeun ku maraneh kabeh euy. Urang teh kudu make taktik. Urang nyieun kaributan di lembur-lembur. Sakalian bari ngaranjah lembur. Neangan bakal keun eta kaributan jeung kajadian di pelemuran teh sina mancing kadatangan eta tentara. Keun we sina maranehna teh daratang pikeun neangan urang kaleuweung. Ucara kitu urang bakal gampang dina ngojoranana euy. Kapanan beda jeung di tempat umum atawa nyerang langsung ka pasar. Eta teh gede resikona bisi-bisi tentara teh jumlahna lain saeutik. Tapi rea baturna. Tah kitu euy kumaha karti? Sakabeh anak buahna sileu nyai teh atuh unggeuk we tanda ngareti kana naon rupa rancana atawa taktik anu bakal dijalankeun. Nah, iraha Pak, sumun ilang ngajalankeun rarancang urang teh. Beuting ayeuna keneh euy. Urang bertindak. Mangpang beungpeung eta tentara teh masih keneh aya di wewengkon urang. Pastina oge masih aya di pasar Cibabar. Keun sinageun nyileung. Kitu cenah ceuk sileu nyai teh. Atuh gancangna carita namang sawanci peuting geus sumanding. Komplotan gerombolan nu dipupuhuan ku sileu nyai teh geus ngarabring we tarurun gunung. Kaluar ti pileuweungan leumpang mapai-mapai jalan satapak. Beras ka jalan gede kepat we leumpang teuneng ludeung teu ieu sieun teu ringrang teu salempang. Sok sanajan geus aya di pilemburan. Atuh gancangna carita. Gerombolan anu dipupuhuan ku sileu nyai teh geus asup ka lembur-lembur. Puguh we tukayaan di pilemburan teh jadi ketir. Sora bedil manidar dor mata kaweur teu saeutik anu buriak lalumpatan nuju ka pangungsian. Urang lembur anu teu kaburu ngungsi mah loba anu kasiksa, loba anu soak, loba anu ditodong ku bedil. Ditodong ku pedog bari diancam-ancam rek dipayahan rek dipencit sagala rupa. Urang lembur teh atuh dipaksa we kudu masrahkeun rupa-rupa kabutuhan pokok. Pon kitu deui anu baroga ingon-ingon mah lapur wehan teu luput tina eta gangguan gerombolan. Pokona mah eta gerombolan teh mani ngagalaksak jiga anu dikaryahankeun we. Asok siapa serahkeun beas euy. Nah siap boga beas. Punten Aden, digaduh puguh ge kamari teh panen teh seep ku beurit. Sumuhun teu aya beas mah. Montong coba-coba ngabohong sia kapir. Dengekeun ku sia kapir. Nah sia teh sieun lamun baku dewek dipeunjit ah. Alah, ampun ulah atuh ulah dipeunjit. Ampun Aden. Sumuhun jisim abdi mah leres teu ngabohong. Tigaduh beas. Ari jagong mah aya eta oge. Pirih teu percanten mamangga we pilari kalebet. Menta beas kala karek mere jagong sia. Hei kapir, benar sia benar-benar teu boga beas ukur boga jagong. Susu-susu mohon. Tigaduh beas mah. Ari
Jagong mah raras aya. Keun bae jagonge euy. Hayo gubug sia ka dieu sakalian. Mangga Aden ke antos sakedap. Ceuk si Mamang bari guragi we nyokot jagong. Song atuh gancang diasongkeun ka eta gorombolan. Nyanggakeun Aden. Da mung sakieu buktos nagaduhna ge sakieu. Mangga we manawi bahan katampi kaanggo ku salira Aden. Lumayan euy. Untung we sia teh boga jagong euy. Lamun teh boga naon mah beung sia teh bakai dipencit deuleu bakal sapata. Si Mamang teh maning aya yakatun nepi ka wer-wer ki bakating ku soak. Geus kabayang lamun seuk teh boga naon teh tinang tuwai dirina teh bakal cilaka. Beheungna aya bahan dipencit ku eta gorombolan. Aena sia teh kalaka majer sia. Bau hang seueur sia kapir. Jadwal teh kalah ka kiis ya dasar sia mah kapir. Jika anjing we sia kiis teh. Alah, dapal di tempat. Alah, ampun Aden punten pugu tita tadi teh hoyong kahampangan Mang teh. Namung atuh da tadi teh Mang teh diancam-ancam teh soak bakatingku soak ieu teh. Mangga sia hasok aya nama gara nongeng deuleu wawalak. Gancang sia kapir nongeng. Aduh, nah bade dikumahakeun dipiwarang nongeng segala rupi. Ampun ulah diperkosa abdi mah ulah. Ulah. Yos milarian embe we ari peryogi mah kana bool. Abdi mah alim bararahi teuing ari kedah di Sodom mah alim. Hasok sia nongeng kurang ajar. Aena hari sia saha nu rek nyodomi maneh deuleu. Sudi teuing wadalahi teuing ari kudu Sodom deuleu. Kapan eta teh haram deuleu haram sia teu meunang. Si Mamang kapaksa we atuh laju nonggeng. Sabada si Mamang tinggeus nonggeng nyeukeun bujurna. Laju we atuh ku Batasim tidak talapung satarikna hiuk jabrod suruntul geduk des. Sirana teh nepikeun ka tisuk-sruk didagor kana tihang. Goak si Mamang teh maning ngagoak. Aduh, alah. Hakan sia adalah kurang ajar. Ceuk Batasim geus kitu mah laju naringgalkeun eta imah. Kitu di antarana bae kayaan urang lembur anu disiksa ku gorombolan teh, sedengkeun urang lembur anu aya di pangungsian ngadon nyarumput we nyamunikeun diri. Kaayana teh maneh pagegalat ngaranan tempat anu leutik dieusian ku jalma anu sakitu lobana. Bari jeung kabehana teh kokomporan we nyarempot teu kecet-kecet. Dina kayaan kitu pelepos aya nu hitut. Pugu we atuh kayaan nu tadina jempling teh jadi recet. Alah, nasa atunya anu hitut teh mani kacidak-kacidak teuing. Mani bau kieu, mani bau endog cacing calang ieu, endog buruk. Jap Nyai, ulah geru ieu. Kumaha lamun kadengeun ku gorombolan ieu. Keun bae atuh anu hitut mah. Seuseup we Nyai kainya. Alah teu kuat abi mah. Aki, iya maneh hayang utaki alah. Bau teh mereka ceda-ceda teuing. Ya anu hitut euy. Mani bau kieu mabak alah. Lenang aing mah ledang. Alah enya. Mani bauna teh kacida-kacida teuing. Hasok saha atuh? Gerang ngaku lah cicing bae ieu. Hampura kasadayana pugu kenini anu hitut teh. Da ieu atuh teu kuat nyari beuteung. Alah. Mulas kabina-bina teuing. Euleuh horeng teh nini geuning anu hitut teh. Nah dahar naon atuh nini? Buat jadi nyari beuteung kitu. Duka teuing Nyai. Pangaranan keur. Genting kieu mah segala karasa dah. Ye teu kuat. Hayang ngising teh. Alah. Ae gietan atuh ijana ari maneh ieu. Kapan ieu teh keur nyumput jab bisi aya gorombolan taun teh. Alah hampura Kang Dirja puguh ye teu kuat aya ngising. Abi mah teu kuat ieu teh. Ieu nyaji gue hampe katuh kaluar. Rek teu kuat aya ngising maka itu.
Ngan lamun kabedi aku gorombolan. Nya wayahna we meureun geus nasib kaitu ijaz ya. Sawios bedo we direja. Ari kudu paeh dibedil ku gorombolan mah. Rek ditahan we sabisa-bisa. Kajeun teuing dicocokan ku batu oge, nu penting mah ulah ngampurusut. Poharanya mitra kayaan di pangungsian. Alah, tada teuing kumaha kayaan gentingna. Sedengkeun di luar kadenge sora anu darderdor. Kaosna bae eta gorombolan teh nyingisieunan urang lembur, sangkan eueuh anu wani ngalawan da pugu eueuh saurang oge atuh wani kangaranan. Kapan gorombolan teh jumlahna lain saeutik. Bari jeung samak taku pakarang marawa bedil, najan maksakeun ngalawan oge cenah tang tu bakal cilaka. Acana naon oge geus ditembak manten ku eta gorombolan. Sabada ngarasa puas mangaranja ka lembur-lembur. Komplotan gorombolan anu dipupuan ku sileuh nyai teh laju we atuh arinit naringgalkeun lembur. Ukur kari kayaan lembur we anu masih kene genting. Malahan mah katempo aya imah anu masih kene kauruku seuneu. Anu ngahaja imah ti diduruk ku gorombolan. Eueuh anu mareuman da pugu kapan kabage keur ngarungsi. Eta gorombolan teh ningali kayaan lembur anu geus hancur. Marehna mah seleserian we jika iblis we hanteu yeuh mikir kumaha nasibna urang lembur. Ting kumaha pipikiranna geus teu boga rasa-rasan. Geus teu boga rasa kamanusaan. Dianggapna teh leuwih hina batan sato. Malahan mah urang lembur teh dikapir-kapir anu cenah halal meunang dipaehan oge. Dasar uteuk anu geus kaseuseuh dijajalan ku paham-paham anu sasar, paham-paham anu sesat, anu teu luyu jeung ajaran agama pon kitu di darigama. Mitra kaum dangu, ayeuna mah urang caturkeun poe isukan. Kaayana teh atuh meuni kujrud di kamana mendi. Lamun cenah sababaraha lembur geus kadatangan ku gorombolan anu ngadonyeun karuksakan nyeun kaributan, teu saeutik jalma nu geus jadi korban. Eta kajadian teh tepi oge kana ceulina tentara. Katempo rombongan tentara ti Kurami Rangkas Bitung teh mapai-mapai pilemburan. Jumlahna kurang leuwih aya 10 urangna mah. Make saragam hejo nu geus sarroek dina sawatara bagian dan babagian awakna. Bedil-bedil kolot dicarekel kaya ningli enpil, aya kerbin dicekel pageuh. Lain pikeun nebongkeun kakuatan tapi ieu mah cenah pikeun ngabela diri, nyaeta pikeun ngajaga keamanan rahayat. Katempo eta bapak tentara teh kabeh ge ngemuka ambek ka gorombolan anu geus ngaranjah lembur-lembur. Loba urang lembur nu geus jadi korban. Sing horeng si mana horeng eta sabubuhan tentara ti dipupuhuana teh nyaeta ku Sersan Somantri teh ya. Sersan Somantri anu kungsi panggih jeung sabda teh ya. Samarahan mah geus janji cenah. Lamun butuh ku bantuan sabda tang tuwe cenah eta Sersan Somantri teh bakal neangan sabda ka lembureun. Bener we. Basa Sersan Somantri saparaha kanca anjog ka lembur Ciparai heubeul. Laju we nanyakeun jalma anu ngaran Sabda. Teu hese kakaranan kapan Sabda teh anakna Ki Jatmika. Hiji jawara anu geus kasohor di eta lembur. Atuh pada nuduhkeun we. Itu palih di itu bapak, bumina teh. Bumi jang Sabda mah. Ceuk eta urang lembur bari nunjuk we kalabai mahna Ki Jatmika. Atuh eta Sersan Somantri teh laju we ngajakan kana kebuana. Sagancangna cenah nepungan Sabda di imahna. Arek diajakan we pikeun naluntik gorombolan anu tadi peuting geus ngayakeun serangan ka lembur-lembur. Asa eta rombongan Sersan Somantri teh ngaliwatan kata tanggana Sabda puguh we atuh mani leuwas. Narek nanahaon cenah eta tentara teh wangkaning samakta ku pakarang bari jeung nananyakeun Sabda sagala rupa.
tetangga sabda teh atuh manis sarieun ngan bae eta Sersan Somantri teh surti atuh laju nembongkeun sikap anu pinuh hormat ka eta urang lembur bari teh kungsi lapo kadenge cacarita ditujukeun ka tetanggana sabda. Kuring sararea datang ka dia lain arek ngaganggu ka rahayat tapi arek menta pangrojong kayan ayeuna teh keur genting goromolan geus ngamimiti ngalakukeun tindakan ka lembur-lembur kukituna kuring arek menta bantuan ka sabda. Kuring butuh jalan kabeneran sabda teh ti heula geus kungsi janji ka kuring arek mantuan ka tentara cenah. Basa dicaritaan kitu mah atuh tetangga sabda teh harita ngareti ayeuna mah laju we atuh naruduhkeun malahan ngacacapkeun ditepikeun we ka pakarangan imah Kijat Mika nu kabeneran keur aya dina golodog. Buku we atuh ngerasa kaget tempo abringan tentara anu sakitu lobana bari jeung samak teku pakarang teh. Laju nanyakeun sabda segala rupa. Punten Bapak, nya aya naon ieu teh nanaosikeun pun anak. Nah ieu teh Kijat Mika bapana sabdanya. Leres teh lepat Bapak. Nya si mungkuring Jat Mika. Bapana sabda ke. Nah ya naon atuh salaresna nanaroskeun pun anak manggawe geura uningakeun. Nepangkeun kuring Sersan Somantri. Kuku ngaja datang ka dieu teh arek nepungan sabda. Margi jeung jang sabda teh parantos aya janji pasini saurna saupami tentara butuh bantuan anjeunna keur sanga bantuan ka tentara. Kaleresan kapan tadi wengi teh tos aya kejadian serangan ti gorombolan. Kuring sapada kanca priyogi cabda pikeun turuh jalan. Margi eta gorombolan teh kedah disusut tapakna kedah kapendak malahan mah hoyong sagancangna ditindak tak kitu. Janten kitunya. Oke atuh antos sakedap apa. Mun nembe teh sabda teh aya di Bengkar. Cek Kijat Mika kuragiru we manehna teh ngoloyong ka tukang ngabejaan nu jadi anakna. Buku we atuh basa dibejaan. Cenah dihareup teh aya busa-bubuhan tentara anu dipupuan ku Sersan Somantri katempo sabda teh menibunga. Nah leres Pak, di payun teh aya tentara anu darian abdi. Bener teh salah ujang. Nya itu tentara teh neangan maneh. Malahan mah pupuhna teh ngaranna teh Sersan Somantri. Gancang ka itu tepungan. Mohon mangga Pak, ayeuna ku abdi bade ditepangan. Sabda teh kuragiru nyampeurkeun ka hareup. Barang geus aya di hareupeun imah atau di pakarangan imahna teh tela bener. Katempo aya sapupuhan tentara jumlahna teh 10 urang. Barang ngareret ka Sersan Somantri. Atuh sabda teh menibunga teh tela bener cenah. Eta Sersan Somantri teh pasti cenah arek ngajakan manehanana ngagabungkeun diri dina merangan gorombolan. Wilujeng sumping Pak. Mangga linggih Pak. Duh, nuhun we ieu keur sarurumpaheun sumping ka dieu. Sabda kuring aja nepungan maneh teh kapan lagi janji teh ya. Kapan maneh teh janji arek mantuan tentara. Lamun tentara arek nindak gorombolan. Kabeneran tentara teh ayeuna butuh kujasa maneh. Butuh pikeun tuduh jalan. Kukituna ayeuna keneh wayahna milu ka tentara. Eta gorombolan anu teu peuting ngayakeun serangan ka lembur-lembur kudu sagancangna di teangan. Di paluruh di mana sumber asal muasalna. Ngarasa gancangna bisa ditindak. Akitu. Mohon mangga Pak, mangga. Abdi saya ke diri pikeun ngabantos Bapak sara para kanca. Keun abdi kersa janten tuduh jalan. Hayu ayeuna mah urang init lantaran pasti eta gorombolan teh lumpatna teh ka gunung atawa leuweung. Ceuk Sersan Somantri langsung we ngajakan sabda sagancangna init neneangan tapak lacak gorombolan. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Sagala urang tuna jajar carita jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badogo Rompang duga di urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganunkeun tina sadaya peratosanananya puntenna tina sadaya kakiranganannya. Punten ieu mang teh nuju serak nuju batuk tapi mugi awe tiasa ngahibur baraya di mana wae ayana. Mang saeuleuna undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak